Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Alhamdulillah tepang deui sama simkuring. Kang Ujang deui masih di sarengan ku Kang Bambang. Alhamdulillah. Amin. Mah urang teraskeun deui ah. Ieu tuh. Emot tadi saurang teh aya aliran ti Tuang Rama, sareng aya sareng-sareng Kang Herman. Sok aya nu Langsung dipasantrenkeun di mana salami 8 sasi tah eta kumaha nang aya perbentengan. Nah, kumaha gitu. sok aya gerak nu dipika geugeut lah. Bagaimana Gitu. cip ramana. Pojo cenanya. Di raka-rakana. Cinghun mangga. Aya kita abin pika geugeut di penrama nya eta ulin serak teh sepatu teh eta. Gitu. Ya teh di penraka aya usik nu pika geugeutna aliran pika geugeutna nya eta ulin sabandar keprakan teh. Nah eta di Cimande mah nya eta tos uninga sadayana pinten nya ulin kelit teh. Kelit nu kumaha cenah kelit teh cing. Ya di Cimande disebut aya ulin kelit selup. Ya Serup. ya dia ya ulin kelit ya. Nah ini ya ya abin anu di Cimande ada di dia ieu anu awon. Di nu aslina kadana itu lup. Nah, ya ieu anu aslina ya. Iya. Di kuncianana ieu di dia ieu Cimande. Iya. Ayo lukan Cimande. Iya. Ya kelit selup di lomba selup. Mohon. Ya. Dicari ge sami kitu trak. Ya, selup ye. Oh iya. Ya, tempel di dia. Ya. Tuh. Itu selupna. Ya. Ai di pun bapa nu kagak abi nu sakaenak ulin serak teh eta tempatan di nu ye. Ya abi masih emut bapak gitu pamikiran aduh kesimana abdi gitu pun bapak. Senugi kata dugi teu katinggal lah si panangan teh cepet-cepetna gitu. Abi hoyong juga pun rama kepungkur tah tacan ka taekan kene ku abi. Eta ulin serat teh ka dieu. Iya. Tah serat. Ya eta pun bapak deuk eta hukum serat ya. Serat teh. Iya. Serat tuh. Gitu ya. Ada di penraka ulin sabandar keprakan dia eta. Jadi laun tapi aduh mematikan anak. Jadi sebetulnya keprakan kan dia ya ya ukur jadi lakna ya tapi dia aduh terus mematikan anak asa emot nuju zaman abdi masih demon aduh kadieu cenah kadieu ya Nah, itu nu disebat demon teh kenging. naon cenah adanya Demen karena demen. aduh ijen teh anya dua teh aduh namunnya sok ni nembe meuni aduh buatkeun ka anak eta terjeng kumana ieu jadi Terus ka ieu, terus ka jiwaan. Terus ka jiwaan mah enak boh. Ngangogolokna ngaudisian kumaha oge. Terus teu masang. tapi sesahnya kan aduh nembe aduh Tah ka para nonoman sing garten di alajar teh. Kamahama guruna supados ke nyapertoskeun kelit sareng selup oge minimal cirina teh katinggal gitu kumaha tangeuina kumaha tumbukna kumaha ieuna sapertos nu tadi kauninga ku sadayana urang sadayana. Nah pek sarumping mangga ka ieu ti Kang Bambang ti mane budak teureuk ti ramana ti raka-rakana oge baktos ti abi kasana alhamdulillah pangarsana almarhum mugi di alam bakana tenang margi sagala rupi naon rupi anu kapungkurna dipika landep kumantena parantos lumungsur ka putra-putrana tinu ageung dugi ka nu alit ayeuna alhamdulillah itu tah lajeng aya tepak dua anu nya palere dua aya palere jadi mana budak kan aya nami-namina aya palere Cikalo gitu aya kembangan igelan harimau aya igelan harimau nya kita di mana muda khusus di mana mudanya ada mau nyaliranya igelan harimau aya palere Cikalo aya pak buah sabana ya
Tah eta kamatekaran orang Sunda teh didinya janten jelas ieu mah ngindung-ngindungna ka zaman teh sanes seureut janten aya buktos lah aya ciri anu jelas gampil apresiasi iya teneng gampil teu gampil Iya. ngaulang bangsa urang mah gampil kasihan cicing we tapi ngaulang bule mah aduh susah ngaulang iga kembangan iga alin no cari iga baca teh kieu no cari ajar kami Michael Jackson cenah kitu bingung abi teh ngaulang oge nya nah tak abi nyiptakeun sama sareng Putraka almarhum Kang Herman teh nyiptakeun kembangan musik teh kembangan teknik teh tapi berbentuk kembangan berbentuk iga nya nah cek diskedik abi dipasian iga lah tapi iga seperti teknik nah kedik kenakeun musikna ku abi tangkosnya ngeunah ningan cek boleh nah jadi itu langsung iga dia ngaulang iga wah sesak tapi boleh kan sopra teknik jadi ka boleh mah kada sedikit ngaulang seni tapi ayeuna masih ya. Nah itu teh sengaja we nya ka dieu latihan ka dieu kitu nya dalam tebih-tebihnya di dieu gitu ketika kitu aya aturan adik-adik dicacana ka orang uping dibawa balik ka mana oge mane muda mah terang kieu nyuhunkeun parabot kenang naon oge ka mane muda dugi ka di petian atuh sanes seureui ayeuna boh naon terus aya nu nyuhunkeun istri tah Susan hoyong tiasa norompet di Amerika anak ka di tukang sampeikeun ka ngintun nang di dia almarhum mugi masih kaca nu ningah ieu teh abdi diwang-wang teh mugi-mugi masih aya kalayan sehat gitu nembe wartos ka wartos abdi teh mending punten aduh bela pati gitu iya abang bang putra pangersa terus atuh nya eta teh di Ancol teh para nonoman Sunda teh Bariung iya empelnya kotor secara bentar can kapungkur can ayeuna kapungkur mah waduh toko-toko teh di tenabi gitu selalunya aya kumpul satu rahmina dugi ka di paparinan terang tah di paparinan lokasi oge di Gedung Merdeka di Yayasan Pusat Kebudayaan YPK kayaknya YPK naripannya saya nuju masih kene pamit rapat ku Mang Atang, Mang Oja, Mang Iin nya dayung teh. Nah, abdi mah aku resep we ninggal gitu. Alhamdulillah mugi ayeuna simtar nang we di alam. Sakedeung deui maneh ge ujang ge bakal dibawa balik lantaran lain naon bangana bus dijalput. Ku rematik, asam urat, segala rupa. Lain euy pan urang teh kudu tadi dinya mata sagedeungeun eta teh urang teh nya eta urang eusian urang teh sisih ku pangaweruh teh eta jadi patri ku pangarti jeung sagalana teh supaya urang nyerep kana ulah di non dimomorekeun kana di pendidikan agama poh naon oge sebab nya eta pan urang teh boga alamat nu geus pasti dari alamat masih dalam perjalanan proses singgahan di dunia mau ke alam yang sebenarnya sebenarnya alam baka ya saling tuturkeun urang teh keur antri antri aduh ada pisan lah orang panjang umur aya parepol sensor kapungkur sepuh teh mah jodoh pati bagja cilaka tah eta teh memang terus aya dina skenario na nu makawasa gitu. jeung urang ge sing lempeng we dina ame lempeng dina konstitusi biasa diulah-ulah gitu jadi setiasa diulah-ulah di alim-alim di sarek nyebut karena naon mal bisa Oh, tetep we dikejar terus namanya nah eta urang keur kumaha oge mugi anu marayunan gitu sing ditenangkeun dalam kayak tempat anu nikmat mangwa Allah amin ya Allah atuh ka Bambang oge teras giatkeun ka siswa-siswina rek kumaha tebihna oge udah beda asa piraku ayeuna beliau membutuhkan Bambang tanpa bertanya kalian di paparinan kesehatan kesemangatan
nu peryogi mah besarkan sehat we Amin. ya sing sehat kan nah eta Mohon sadayana mudah-mudahan Agungkeun. kesehatan. nami ditinggal karuhun urang teh kuit urang teh ulah sampai ka di timbun teu puguh lah gitu besarkan eta ngahaja teh urang kudu nyokok kana gajah paeh teh nya ninggalkeun gading maung eta ayeuna nu bapa ieu kade pangaresepna bapa baheula tak urang mau mulai deui pangaresep karuhun urang ieu teh karuhun teh nya eta karuhun teh aki bapak urang teh eta karuhun lain anu teh pararuguh gitu. Iya. Jadi eta ari nya aya tepak dua nya parere tapi da eta kene mong tempo unggul ka ieu Iya, upami awal ngawitan star pami teh mah pareret biasa we gitu nya biasa ya bisa tuh ieu mah tepak bae ya aya tepak tong ada si mama aman aduh sing sehat aman sehat dunungan di dieu tuh ira cenah urang panggung urang deui nah, Maman Dharma Saputra di Antos di dieu di Bumi Sono tuh teh sarpuh ngaranna pokoknya mah sehat teh kaman di dieu di Arantos di kuno manu ayeuna tah pamawaruhna oke sing sarehat eta ya tah cerita tah deike sing sarehat baktos tirai salira pangarsa boh ti abi oge sami mugia sadayana sing aya dina Ginanjar kawilujengan pajengkeun sadayana seni titinggal kaluhun seni budaya penca anu paling pisan dipikaresepnya urang sadayana biang naon deui ayeuna aya sagerak lima saguliwak anu tadi teh anu nembe sing abdi atuh aya ajarkeun heula teh si aduh si kelid teh kelad kelid selut Selut. selut ari ieu naon ieu sana dia teh Jalak pengkor ieu sana selut teh aya anu ibi plak aya jalak pengkor amu jalak pengkor aduh kapungkur emot nuju zaman ngabantos teh Irma aya jalak pengkor dina pareret teh ya kitu tah ya Irma ti ieu mohon ya teh mohon emot da aya naon ge Irma mun teh salama di Pasundan aja salam teh Irma baktos udah dia di bawah Irma tipeun anjeunna nuju ujian abdi ngabantos terus aduh hilap deui abdi nuju semester 1 semester 2 oh si Irma ieu dua teh saya salapan genep salapan 7 lah pamit lepat adik kelas lah itu adik kelas Irma nuhun gitu saya silakan nuhun teh adik anuju sibukna resitalnya nuhun resital yang ngabantos saya mah dibantos ku Anton Anton Abok resital teh Anton Abok sing saha nu ngamusikeun mah alhamdulillah abdi kanggo tak ieu mah alhamdulillah nya Irma teh mane muda panginten dipercanten ku mane muda dipayun teh prosesna iya aya di sakolahnya di Pasundan teras di kampus STFC jelajengkeun ka ieu ibu ieu proses resital aduh ka teh Irma alhamdulillah baktos teh terus jarang ayeuna anu jebolan ti mane muda teh teh Irma ngawulang ieu oge ti mane muda sami Pasundan 7 ti cerita ieu teh ieu teh nuhun ayeuna aduh ngawulang di SMP 32 nuhun alhamdulillah adi mah jantan tukang bohong di mane muda gum gitu karsana mah kapungkur teh sareng buri teh mun abi nuju di Pasundan 7 tadi eskul ngiringan eskul penca jantan ku berita upami teh kadang langsung aya latihan di Bumi Anjeunna geuningan diteraskeun suur itu tepang sareng nu sanes-sanesna gitu alhamdulillah pernah memang paleredan lain kerewet dan paleredan wae ieu kan mau coba itu gesok penca oh sadayana istrina almarhum Akodir teh aduh saya namanya Marni teh Marni
jeung Cece, Oh, gitu. Cece, Betty, Amarni, terus aya hiji deui saha, Maudi. Iya, iya. Nah, alhamdulillah, nya rame lah. Mhm. Tapi nyaku hal sakitu atur nuhun ka Bang, mugi Bisa, Bang sehat, Nuhun, salamina, ya. teras pajangkeun segala rupina. Bisa. Ulah aling deui ke upami diangkir ku abdi kade insyaallah nya. Insyaallah. Urang patepangan sono abdi ka sadayana oge ka para paguron dulur-dulur akang. Sadayana Urang dulur. tepang sono di dieu ngaguar segala rupi seni budaya pensa. Rupina mung urang cekakeun dari kade nya. Kang Bang, omah sekali di ulah kapok. Oh, ini Insyaallah. atuh Iya. sama Bang sama bagus kana sana. Sakitu rupina insyaallah urang ke dipatepangkeun deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.